Kayu pisan sebuah peragaan menunggang kalabang. Sato kalabang lain sasato satona. Urang Majaparan mah bisa ngalukeun sato galak. Kabejakeun kan urang Majaparan mah ngalamaun teh ku bedil mimis. Baheula karuhuna di dieu eta maung keur kupat kepot punapun tangkal kaboa. Duduk euy naon buntutna teh nyarana kana tangkal ceprot. Dibedil mimis ari pelorna paku. Kapan si buntutna teh kapaku. Jamana sarikeun. Anu teh pangjangkungna dihareup. Panuhunnya. Turunkan gerak. Turunkan. Kumaha nu jangkung kapayun?